Rasaan aing lamun manggi si Fikri ngomongna emboh deui. Teh si Fikri teranti. Bosen. Aing sebenarnya mah karunya kasih Nova, padahal masih bang nerima cinta si emboh doang. Di bejaan salah, atau di bejaan jadi masalah. Itu kunaon si Ranti ngomong sorangan. Ran, kunaon sih ngomong sorangan? Sebenarnya mah aing tadi ngadengekeun sia. Ayeuna mah sia katempona beda geun ku aing. Beda kumas ya, aing ngomong sukara jelas. Atuh Taran, biasana ge sia sok nutur buntut si Nova bae. Nya enam sorangan. Sia aing ngomong sok gagabah, si Nova buntutan ge eueuh. Maksud aing mah sia sok nutur si Nova bae. Geus lah, aing ka dieu heula lieur ngobrol jeung nu teu ngarti mah. Deui nage sia. Kak, aing mah cangkel geun. Cangkel kunaon sih karek lemas sakit doang ge. Aing mah kalian cangkel lempang. Terus ya cangkel kunaon? Cangkel aing mah nempo sia jomblo be. Bagus ya boga kaboga hiji ge, aing boga kaboga 10 ge teu sombong. 10 ti mana sih hiji ge teu boga. Dikola ya. Sia masih kena teu percaya ka aing. Teu percaya aing makasih ya, Kak. Coba bagusnya pikir-pikir heula. Pikir-pikir naon heula. Aing jeung sia kaluarna heula saha. Teu lah sia kalah. Atuh sia maunya ho waktu aing boga kaboga 10. Jah sia mah da jora beuteung kene. Kaboga si Imbolin. Lalakeun heula ah. Cicing heula nya aing kagak kitu tuh. Hei. Derek anjang ka si Imbol ninggelis kitu kan. Boy, eueuh ti ditu na awe nganjang. Terus arek ka mana eta rapi kitu? Arek ka warung. Wah, arek ka warung geuning glowing kitu kan. Atupan anu ngajagaan warung na kasep. Si Imbol dikamanakeun. Jual jung ka tukang rongsok. Aku nage batur bertut beureun. Gus, semanggi sinopan teu. Tuh, tadi kena lewat tadi itu tuh. Nuhunnya, angkat heula. Gak, semang sinopan teu. Ulah ripu. Gak, saya ripuh kumaha. Sia ripuh ge sakai mantoi, amjir teuing, budak-budak bae. Siap-siap bae, Bos. Sianya siap-siap bae. Siap-siap naon sia? Siap-siap dijual kena bertut, be Bos sia mah. Sia mah sirik meureun. Aing mah ngomong ka sia mah sarojeng kasih bolot, engka dieu nangan heula. Hayang kawin win teu boga duit nak buka dikit jas. Bolot, tinggi naon? Panas poe nanyakeun lampu neon atuh ka warung sia mah endek meuli lampu mah. Aing mah nanya ge sia keur nyi naon. Atuh tergantung, Bo. Hargana aya nu 5.000, aya nu 15, aya nu 25. Nu lebih bagus deui LED 50.000. Waduh. Coba orang sarwakeun bujur aing. Oh, sarua. Meureunnan teh nyambung ngomongna. Senan dek beli lampu nyapakan tarang aing. Aing mah lain nek meuli lampu, bolot. Sia mang sinopan teu. Kalapa? Ieu. Teu nyaho aing ge, Bo. Aing niispe di dieu ge. Bolot. Sinopa lain kalapa. Aing ka dieu ah. Lieur simbol mah. Tadi geus nanyakeun lampu, nanyakeun kalapa. Ih hese. Adi aing ka mamaburna gua. Sorangan kasal aing hiji ribet bae. Jangan ah aing. Adi aing ka mamaburna gua. Tadi sialan jeung adi aing. Bieu mah ngalagakeun aing eta mah teh nyaho. Pada aing jeung sia kene. Ditinggalkeun ku aing jadi sia mah sok ngaledek bae. Oh geus lah, aing dek neangan heula. Deui nage sia nu kakana neangan ka aing. Kadia. Kebeneran manggi sia, manggi ka aing toh. Aing manggih tadi, tapi teu jelas. Nyawa kakasia, nyawa lain eta. Hirup sia nu teu jelas mah. Sia sok teu ngaragap awak. Geus hirup sia jeung hirup aing bedana. Oh, bedana kumaha? Atuh eta nu sia hirup, nu aing hirup. Goblok. Geus ah, maklum. Teu jeruk meureun sama kurang sebatok. Komo sia kurang 2 batok. Oh eta sia.
Panona alus, irung alus, bibir alus. Ditempo, diharap, digigir, maning mulus. Bukan dikit, jos. Bukan dikit, jos. Bukan dikit, jos. Bukan dikit, jos. Sia nanti kamari ngacaprak bae. Bukan dikit, jos. Kumaing, biasa main ngomong. Sia mah efek jomblo meureun. Sotam. Jomblo teriak jomblo. Aing jomblo ge lain telaku teu boga kabogoh be. Sotam deh bae sama. Islah anyar mabur. Bukan dikit, jos. Bukan dikit, jos. Sia mah lila-lila mah stres meureun. Nah, bonus jeung sia hiji, bukan dikit, jos. Ranginan sia di dinya. Teu nyaho aing ge naon buat di dieu. Dia manggil si Fikri teu cereg, sia di dieu teu cereg. Lila-lila mah sangat stres. Dia sama si Fikri. Bi kene manehna di dia ngobrol jaan teu stres cager kene. Eta bieu ka aing nanaonan, kikian buka dikit jos. Keur kumat meureun. Geus nak gradiuk di dieu. Oke lah. San, tempo ge. Mboh deui. Arek naon sia ka dieu? Bogo ti tadi ang nangan sia. Arek naon sia nehan aing? Teu kangen meureun nop. Eta kangen deui ge. Oh, si Ranti nyahoon. Atuh sia mah sarwana ieu. Nop. Coba aing biar waktu jeung sia berduaan. Heuh nop karunya sia mah bawa arek ngomong naon bae. Tinggalkeun ulah. Atuh ulah ran sia mah. Nop, aing ngomong cicing didinya. Rek ngomong naon bo atuh didinya be ulah kudu deket-deket jeung aing. Nop, aing sebenarnya mah. Nop, aing sebenarnya mah. Sebenarnya mah aing nek ngomong. Tetep boh, geus nyaho aing ge. Oh, si berarti sing nerima aing. Kan cek aing ge aing geus ngomong boh. Rasa sia ka aing mah cuman saukur rasaan doang. Anya si can siap nerima aing. Si Nopa tak benar tanya ngomong gitu. Jadi ngeletek kena hati. Ngomong naon bo atuh didinya be ulah kudu deket-deket jeung aing. Stop bo, geus nyaho aing ge. Kan cek aing ge aing geus ngomong bo. Rasa sia ka aing mah cuman saukur rasaan doang. Ngalamun deui bae si Embo. Coba kuing teangkeun. Boh, sakunaon ngalamun bae? Entah ke aing mun tengah lamun. Wah, bisa bae sia. Ti tadi kuing tempokeun ngalamun bae. Oh, oke, kudu jujur mah. Jujur naon sia? Kadung baheula tengah dengekeun omongan kolot ki. Tuh nya aing masuk sedih. Emang kalau sia ngomong naon, Boh? Teu nya oke, pan aing tengah dengekeun. Ya, Fikri, action. Panona alus, irung alus, bibir alus. Ditempo, diharap. Action. Ditempo, digigir, diharap. Action. Buka dikit, jos. Buka dikit, jos. Buka dikit. Action. Sotam deh bae sia mah. Buka dikit, jos. Action. Tadi sialan kali aing. Langsung jawab. Siap, sok. Ngomong kan. Siap. Action. Buka dikit, jos. Buka dikit, jos. Action. Bieu manggil si Cacing kenapa? Action. Bieu manggil si Fikri teu cereg, sia di dieu teu cereg. Lila mah sangat stres. Action. Dia yang si Fikri. Dia ke ulah kita. Action. Eta nanaonan ka aing kieu. Action. Eta nanaonan ka aing kieuan. Action. Eta nanaonan ka aing bieu kieuan. Ulah sih. Action. Eta bieu nanaonan ka aing buka dikit. Jos be. Action. Eta bieu ka aing nanaonan kikian buka dikit jos. Action. Nop. Senembek saya.
Action. Oh, berarti sing nerima aing. Gedang. Cek aing ge aing geus ngomong, Boh. Rasa sia ka aing mah cuman Eta. cuman seukur rasan. Action. Kan aing Aduh, aing ki Oke, ujung. Action. Kadung ki aing teu ngadengekeun ngomongan kolot. Action. Tiba kadung Action. kadung baheula teu ngadengekeun omongan kolot ki.